Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng ta'ud bismillah syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah fa kullu man kulli fasyar'an wajaba alaihi ayyuli fama qad wajaba lillahi wal ja'i zawa wa misla dalirus lihi fasami'a. Supados tiasa pameget wungkul sok 1 2 3. Susul ku istri, susul. Tarik. Tarik pameget mung aya kelemahan rada fales, istri meusan mung nada rada pas, pami ditilai pameget 80, istri 82. Lo kirang tarik istri. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulluman engke deui sing sae. Fakulluman maka ari saban-saban wong jalmi upami teu kalogatan tingali tina nu fotokopianeme. Pami telepat halaman 4 dina fotokopian. Tinggal ngabandungan. Fakulluman maka ari saban-saban jalmi takullipa ditaklip hartosna diperedi syara'an dina syara' syaratnya agama. Wajaban bari wajib tarkibanana janten hal alaihi ka itu si eman tadi lapad kullipa teh fiilna fiil madi majhul rumusna papiilna di PS-keun ain fiilna di JR-keun jadi kullipa angger tungtungna nama jabar fiil madi majabar fal madi maftuhul akhiri abadan
Di mana-mana aya fiil madi majhul atawa di mana-mana aya fiil majhul pasti kadituna aya naibul fa'il gaganti fa'il anu tadina objek dipindahkeun jadi cicingna lebah fa'il disebutna naibul fa'il. Kulipa ditaklif atawa diperdi syar'an dina syara tegasna agama wajaban barina wajib alaika itu si man can aya naibul fa'il tina kulipa dipayun aya naon tah naibul fa'il atawa fa'il ari fa'il teh yang mengerjakan atuh pokok kalimat subjek di mana-mana fa'il atau naibul fa'il gaganti tina fa'il sok dilogatan naon lamun kana makhluk anu teu bernyawa atau anu teu berakal gitu maksudna. Di mana-mana saha eta di logatan teh sanes naon deui tapi saha naon aya ripa yen nganyahokeun itu si jalma naon aya ripa yen nganyahokeun itu si jalma an diantawis harap tukang ngajabarkeun harpunas bin di dia anaan masdariyah jadi di logatanana teh yen di logatanana teh yen naon aya ripayen nganyahokeun itu si jalma ma jadi maf'ul beh tina aya ripa tina ya ripa makana perkara di dia teh intina sifat perkara teh intina sifat-sifat nu aya di Gusti Allah atawa di Rasulillah tah mimiti ti dieu ya qad wajaba teman-teman geus wajib ngangegeus eta teh di dinya aduh kalangkung qad wajaba teman-teman geus wajib sabab geus teh di dieu fi'il madi qad wajaba teman-teman geus wajib itu si ma fa'ilna teh balik deui kana harap ma tadinya ngangerujuk diajar wajibna teh di dieu wajib cek akal wajib cek akal wayana urang jelaskeun sanes pasaran wajib cek akal margi jauharatut tauhid teh nerangkeun masalah tauhid pasti nu diange hukumna hukum akal upami dina usul fikih atau napi fikih eta nu diangeuna teh hukum syara ngan pedah di mana-mana akal geus paham tos makrifat geus ngarti geus mikir akalna teh eta teh katibanan ku hukum syara pasti paham nu tos ngalaman ngaos kifayatul awam mah keun ke urang dijelaskeun nah tingali tarkiban atawa ilmu alatna dina pakuluman teh eta pakna anu aya dina lafaz pakulu eta teh disebut paul pasihah di Arab al paul pasihah anu patokanana atawa anu qawaidna nyaeta pa anu sah anu kanjat anu bisa jadi jawab tina syarat anu disimpen atawa anu disumputkeun ulangi nu dimaksud paul pasihah nyaeta fa huruf pa anu bisa anu sah jadi jawab tina syarat anu disimpen anu disumputkeun nu dihidden jadi memeh
lapad kullu man teh atau memeh lapad pak teh aya kalimat heula gitu. Jadi tegagabah mesti ngartikeun Al-Qur'an ge. Seperti dina surat Al-Fatihah ge dina tafsir Jalalain diterangkeun. Jadi seolah-olah pemena teh aya kul bejakeun kuan jadi supaya jadi anu tadina makulillah jadi makulil abdi. Di dieu ge sakali deui pak pasehah teh nyaeta p atuh fa anu bisa jadi jawab syarat tina syarat anu disimpen anu hakikatna takdirna kieu idza aradta bayana kela asi be eta barisna bayana gitu. Idza aradta bayana ilmi usuliddin fa aqulu laka kulluman. Idza aradta bayana ilmi usuluddin fa aqulu laka kulluman. Tah. Jadi lamun karep anjeun hayang nganyahokeun kana pepertelaan ilmu usuluddin maka ngucap kuring ka anjeun gitu. Maka ngucap kuring ka anjeun nyaeta pakulluman. Jadi kieu mimitina idza aradta bayana ilmi usuluddin paakulaka kulluman. Jadi aya kata paakulaka kulluman. Apa orang nama aya kata idza aradta bayana ilmi usuluddin begitu. Paakulaka kulluman. Artina lamun karep anjeun hayang nganyahokeun kana pepertelaan ilmu usuluddin maka ngucap kuring ka anjeun teh kulluman. Ari sakur-sakur jalma anu mukallaf anu geus kaperdih kudu ibadah tur baleg berakal jeung satuluyna tuluykeun kalimat nu eta kulluman kullipa syar'an wajabah moal kahar ti ari si sabalik mah da padadan ge kapungkur ku Kang Ade di dieu murid tunggalna mamatasdikin terus nu disebut papasehah teh nu kumaha sempet hampir poho deui da orang gitu seueur eta teh paul fasihah teh pak jawab syarat tina syarat anu disimpen teu gagabah zaman ayeuna makaning seueur pisan ulama ngahina ka ulama deui ulama nyalahkeun deui ka ulama nu sejen ternyata ditelek-telek mah nu nyalahkeun teh boro-boro apal kana hal eta ditanya tasrifan teu bisa ulah waka nyalahkeun batur zaman ayeuna geuning kitu da aya seminar tuh di Cirebon mah ayeuna anyar keneh akan membedah sebuah buku bahwa intina kitab ta'limu ta'lim itu menunjukkan keindikasian musyrik. Sabab dina ta'limu ta'lim disebutkan syaratna nungtut ilmu teh kan aya genep terus diantawisna kudu neangan guru anu leres terus kabuktian santri mah osok ka guruna teh cium tangan teh cenah eta teh sarua ejeung nyembah ka salalian ti Allah kudu rada update geura eta teh jalur santri-santri ti mana nu kitu teh gitu kudu uninga makanya urang mah termasuk pada dan sorangan aya engkang aya mapah ti ditu urang giru disampurkeun bari cium tangan bisi aya nu kitu hei santri nyium panangan guru teh musyrik kitu nya seperti dina tauhid baheula mu'tazilah teh nu dipake akal tak muncul tos mu'tazilah teh palih dieuna sanes palih dieu kamari maksudna saat mu'tazilah teh muncul aliran-aliran tauhid termasuk aliran Ahlus Sunnah wal
jamaah Maturidiyah jeung Asy'ariyah. Nu mau dina tijan akal. Jadi maksudna Mu'tazilah akal sok diadukeun akal jeung akal. Nu mata ulah kaleuweuhi. Sabab akal mah kan saukur dina sirah. Komo Kifayatul Awam ada puyang ngaji Kifayatul Awam. Ieu Jawhar Tauhid anu diringkes. Kieu da manehana nageran meureun prediksi eta budak santri mani cium tangan kitu, makanya dina ta'limut ta'limah adab-adaban nuntut ilmu kan dibahas. Musyrik maneh sarua jeung nyembah kasalian ti Allah. Moal mungkin santri komo anu geus ma'had kitu, ma'had ali atau napi mutaqaddim be ieu minangkana pangluhurna ieu di dieu. Nepi ka teu apal kana tauhid. Lain maksud nyium tangan guru teh jadi musyrik. Da anu penting mah dina hate. Mun aya pulpen di manehanana kieu be logikana. Cabut ku urang. Sing kapikir, sing paham moal kosi dibayankeun teh kepada dan moal kosi dijelaskeun. Lu ragragkeun. Lamun nyaaheun keneh kana pulpen pasti dicopot kieu. Komo pulpen maha. Hei maneh ulah gagabah ngobrol kitu euy. Naon sababna eta pulpen ogenan masih kana dipulung ku maneh. Ajengan kiai diibaratkeun pulpen kolamna ilmu. Lamun urang sebagai murid, lamun dina ta'limut ta'lim disebutna naon kok? Alala ta'amul terus irsin kadedemes semangat urang tungkul dina mayunan kiai atau napi ulama teh ajengan teh gitunya eta teh balas butuh diibaratkan urang butuh kana pulpen nyium ajengan teh lain nyembah manehanana tapi urang teh balas hoyong ku ilmuna ajengan dodongkoan sok tingali sim kuring nuju di rumah sakit ke tungkul biasa eta teh berjamaah nagia tapi di mana-mana papanggihan jeung guru biasa we salapan kieu urang makan sakieu gitu mama kumaha damang eta mah kieu we itu biasanya dari aliran tauhid khawarij dari sananya ti dituna hafid Quran tapi kagungan adaban dugi ka Abdullah bin Muljam ogenan di antawisna duka aliran mana eta ngabunuh Sayyidina Ali. Abdullah bin Muljam teh makaning hafid Quran itu di antarana ayeuna di Kalangsari mangga bade nu mana ta'limut ta'lim sok diaos tara di dieu atuh pugu eta kade jadi dianggapna teh ta'limut ta'lim itu menyesatkan membawa kemusyrikan terhadap Allah kitu intina nama aya teh keur dibedah bukuna teh dianalisis zaman kiwari zaman ayeuna mudah-mudahan urang ulah kabawakeun sing mikir heula ulah ujug-ujug nyalahkeun batur urang geus nepi ka mana ngaos gitu teu enteng komo menghadapi Al-Qur'an sareng hadis tak geuning di dia dina ngabahas pakuluman orang pe na teh pe naon gitu kan tos sabet deui pasti kabahas kan ini mana ku halaman sabaraha 22 oh kan dikatakan lillahi pikeun Allah atanapi ka Allah maksudna wajib cek akal ka Gusti Allah wal jaiza dijabarkeun jana naon margina
tu kaditu kana ma geuning diatapkeun ma kana perkara ma kana sifat gitu ngan pedah darurat nadom jadi di embel-embel maksudna mah sifat nu wajib di Allah wal jaiza sareng sifat nu wenang di Gusti Allah wal mumtani'a sareng kana anu kacegah wal mumtani'a sareng kana anu kacegah asal nama mumtaniun teh kacegah tapi maksudna inti nama anu mustahil wajib mustahil jaiz wa mislada sareng kana saumpamana anu bieu wa mislada sareng kana saperti anu bieu memehna berarti eta wajib di Allah jaiz mustahil di Allah jaiz di Allah liruslihi asal nama lirusulihi rasulun rusulun anuan be alif lam lam lil milki lirusulihi jaerkeun lirusulihi pikeun pirang-pirang utusan Allah fastami'a istami'an fastami'a maka kudu ngaregepkeun anjeun fastami'a maka kudu ngupingkeun anjeun fastami'a maka kudu ngaregepkeun atanapi ngadengekeun anjeun kana itu nu kabeh sok ayeuna mah urang sareng kayak istri terus pemuda fakullu man kulli fashar an wajaba alaihi ayari fama qad wajaba lillahi wal jaiza wal muqtani'a wa misla dalilus lihi pastami'a di dieu teh dina bet nu ieu salarasna nama kedah bari dijelaskeun masalah pasal hukum buka anu fotokopi anu tadi mau akan terus nyerat sok ngalap barokah aya ya, pasal mertelakeun hukum kepados kuninga wios hiji wios hukum padaran ge asa hareeng salares nama ieu teh lah asa ruirei geuning kieu ta'rif hukum pengertian hukum ari ta'rif teh ta'rif hukum nyaeta pengertianana atawa qaidna isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu artosna netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen atanapi ngeuweuhkeun awan nafyuhu tah atanapi ngeuweuhkeun perkara tinu sejen atawa kanu sejen ngaran hukum netepkeun hiji perkara laguna ge beda deui kana perkara anu sejen teu sulayak ya terapi
ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya kaluhur tarik tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun apes ti pangeran aya hubungan jeung ilmu tauhid jeung contoh netepkeun wajib kana salat sok ngiring nyabut tinu head kana wajibna salat nyabut tinu gelotina wajib salat nyabut wenang tina pagawean salat atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweukeun amis tina uyah atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweukeun amis tina uyah dugi kana pembagian hukum tah pembagian hukum tina bet anu nemege tetetos kapas berarti hukum teh aya ti tilu emut-emut nya hukum teh aya tilu kahiji hukum syara kadua hukum akal katilu hukum adat ulangi hukum aya tilu hiji hukum dua hukum tilu hukum adat ari anu sok berkecipung dina fikih atau usul fikih mah hukum syara ari hukum akal mah berkecipung dina fan tauhid atau usuluddin hukum adat mah dina pan anu sanes atau di masyarakat ada tapi adat di dia sanes adat cek adat Sunda tapi adat cek hukum syara'an. Oke kabar dina adat kieu ya. Cek adat Cina di mana mangadamel bumi panto teh teu kenging para contohna panto payun teh kudu sok aya anu para teh dugi ka dapur upami ngemplong panto payun katingal di dapur tah cenah nu kitu teh bahaya cek urang Cina mah tapi dina agama mah eta teh sanes hukum adat nu kitu mah kelah kabahas deui adat mah nu kieu adat seuneu dicepeng pasti panas sabab aya hubunganana gitu tapi di mana-mana seuneu dicepeng jadi teu panas kaluar tina adat contohna saha anu teu panaseun Nabi Ibrahim ibarat kitu khawarikul adat hukum syara aya 5 kahiji wa kadua sunah tilu mubah ti mimiti anu pangberatna heula wajib haram sunnah makruh mubah atau jaiz ibahah ari hukum akal aya tilu wajib cek akal mustahil cek akal jaiz cek akal dina pantauan aya di hukum adat aya nu nyebatkeun 2 aya nu nyebatkeun 3 kahiji wajib cek akal wajib cek adat mustahil cek adat jaiz cek adat urang contohan tina adat wajib cek adat seuneu teh Pak panas mustahil cek adat di mana mustahil cek adat seuneu di mana-mana dicabak henteu panas mustahil eta mah tapi aya anu teu panaseun eta mah khawarikul adat coba sok urang trek gasolin cepeng asik tiis euy teh stres teh jelema da ari cek urang mah trek duruk panas itu luar biasa kan lamun di trek khawarikul adat
Tapi istidraj urang mah. Sabab eta mah lamun teu dihalangan ku jin atawa panghijib, ya hijib teh paling ku jin. Benten sareng nabi atawa rasul sing apal eta. Debus meureunana siga di Banten. Terus deui aya jaid cek adat. Wenang di mana-mana cau dipeuyeum aya asak aya henteu eta adat. Cenah kumaha leungeun we eta mah kokod monongeun teh da ge. Kokod monongeun teh di mana-mana meuyeum cau atau buah-buahan dugi ka sok dilongokan bae enggeus moal asak eta mah. Atukeun we tilu dinten mah kali kiria kitu carana teh. Ieu mah meuyeum cau balap geura sok. Cobaan ya duka walau alam eta mah lain anu dianggap mitos. Si A meuyeum cau tilu dinten padahal mah dicabak berkenang nang kene. Tapi si B emoy. Nah, jadi sek adat wenang cau dipeuyeum bade asak bade ari wajib cek akal mah eta mah berat kacida dina pan tauhid. Contona atuh kieu we Allah aya wajib cek akal urang. Naon sababna? Buktina aya dadamelanana. Mustahil Allah teu aya. Mun teu aya Gusti Allah berarti moal aya dadamelanana. Ulangi, wajib cek akal Allah aya, buktina aya dadamelanana. Mustahil Allah teu aya. Sabab aya dadamelanana piraku teu aya nu ngadamel. Nah, ngan lamun eueuh dadamelanana aya Allah mah tetep aya awas tibalik. Terus deui jaid Allah teh wenang bade nyiptakeun alam, contohna atanapi teu nyiptakeun. Eta lumayan kang apalkeun di bumi cing sok sakali deui laguna. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya tawang ngeuwekeun perkara tinu sejen saperti ngeuwekeun apes ti pangeran jeung contoh netepkeun wajib kana salat nyabuti nu hen kana terus betina wajib salat nyabut wenang tina pagawean salat hiji deui atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuwekeun asin tina uyah atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuwekeun amis tina uyah. Ta eta teh tarif hukum teh aya 3 tadi teh geuning hukum syara, hukum akal, hukum adat. Wallahu a'lam bishawab. Sok aos heula doa eta nu tadi dipasikeun sareng Robin. Sareng. Awas terus kata mah. Terus. Karena ilmu kimat
Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga uih ka kobong masing-masing.